Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya daramang. Dina video ayeuna nyaeta pengajaran bahasa Sunda kelas 11 materi sisindiran. Disarangan di kusim kuring guru bahasa Sunda Dewinda Asinastiti. Semangatnya diajarna. Dina pembahasan materi sisindiran aya 4 poin pembahasan. Nyaeta wangenan atau pengertian sisindiran, wanda atau jenis sisindiran, contoh sisindiran, jeung cara nyieun sisindiran. Jadi aya 4 poin pembahasan. Anu kahiji wangenan atau pengertian sisindiran. Sisindiran teh asalna tina sindir, nyindir, nyindiran. Artina nepikeun hiji hal kalayan nyamuni atawa telangsung. Sisindiran nyaeta karya sastra puisi wangun ugeran nu ditulis kreatif diwangun ku cangkang jeung eusi. Sisindiran kaasup kana puisi heubeul atau kuno. Sasaruaan sisindiran dina sastra Indonesia nyaeta pantun. Duanana sarua diwangun ku cangkang jeung eusi. Duanana sarua miboga tujuan keur nepikeun hiji hal kalayan nyamuni atau teu langsung. Bedana nyaeta dina bahasa nu dipake jeung dina bentuk atau polana. Ari pantun mah ku bahasa Indonesia sedangkan sisindiran mah ku bahasa Sunda. Terus ditingali oge dina bentuk atau polana anu beda. Kalangkung jelasna bakal dijelaskeun nya. Anu kadua nyaeta wanda atau jenis sisindiran dibagi dumasar kana 2 hal. Anu kahiji dumasar kana bentuk atau warna, anu kadua dumasar kana eusina. Sisindiran dumasar kana bentukna dibagi jadi 3. Aya rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Kade hilapnya dumasar kana bentukna sisindiran teh dibagi jadi 3. Rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Anu kahiji rarakitan. Bahasa asalna teh tina rakit. Sabab bentuk sisindiran ieu mah kawas rakit nu papak atau sarua kecap nu dihareupna. Ari kecap tungtungna mah teu sarua atau beda. Contona kamana nalikeun kincir kadinya kapupudunan, kamana ngairkeun pikir kadinya kaneman. Katinggalnya aya kecap nu sami di awal kalimat. Kecap kamana jeung kecap kadinya. Nah, kecap kamana di baris kahiji sami jeung baris katilu. Baris kedua sami jeung baris kaopat ya eta rarakitan. Anu kadua paparikan asal kecapna tina parek anu hartina padeukeut. Jadi bentuk sisindiran ieu mah ngagunakeun kecap-kecap nu padeukeut sorana. Contona kiripik siki kanari ngalasaga arek ngepah, sing apik naliti diri ngajaga ucap jeung lampah. Tinggalnya aya kecap anu ampir deukeut atau parek. Kiripik jeung sing apik, naliti diri jeung kanari, arek nyepah jeung lampah ya. Biasa katinggal bentena nya rarakitan sareng paparikan. Anu katilu wawangsalan. Dina bentuk nage beda wawangsalan mah. Ieu mah kur diwangun ku 2 baris jeung kudu diteangan wangsalna. Wangsalna teh nyaeta tatarusingan nu kudu diteguh. Contona klub main bal Maung Bandung baris kahiji. Tos nasib kedah paturai baris kedua. Baris kahiji nyaeta cangkang atau tatarusinganana klub main bal Maung Bandung naon kabayang urang. Baris kedua tos nasib kedah paturai. Tah didinya aya kecap nu deukeut jeung jawaban tina sisindiran dina baris kahiji nyaeta kecap nasib. Ari klub main bal Maung Bandung teh nyaeta Persib. Aya jawabanna nya di nu baris kadua. Nah, ngartosnya teras wanda atau jenis sisindiran dumasar kana eusi aya 3 oge sami. Nu kahiji piwuruh, nu kadua sesebred atau heureuy, anu katilu kasmaran. Jadi dumasar kana eusina ge aya 3. Anu kahiji sisindiran piwuruh. Sisindiran nu eusina ngeunaan papatah atawa piwuruh aya amanat kahadian nu dipetikeun. Contona tangkal Tanjung sisi gunung, tangkal aja jik kalapa, nyamunjung kudu
piwuruk atau papatah keur urang yen ka indung nya kabupate urang kudu hormat ya. Anu kadua nyaeta sesebred atau heureuy. Sisindiran nu eusina kur heureuy atau banyol tujuanna keur hiburan meh suka bungah. Contona dagang seureuh papatungan can kaleng laku sasiki. Eueuh itu popotongan di kaleng ku aki-aki. Lucunya amanya aya popotongan di kaleng ku aki-aki deudeuh teuing bentennya. Tah nu katilu nyaeta kasmaran. Sisindiran nu eusina ngeunaan kasmaran atau asmara atau silih asih biasana dijieun keur nu dipika bogoh. Contona kajami mentas rawayan keur mentas kabeges hoe upami mung heureureuyan sawios teu tios bae ya aya anu patelina jeung hate urang oke silih asih. Tadi dia aya sabaraha contoh sisindiran biasa diaosnya ku hideuk. Di antarana aya kahiji sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun awak, sing getol neangan elmu nu guna dunya akhirat. Cobi tinggal tina bentukna eta sisindiran naon namina? Aya nu di anu sami payuna ya rarakitan ya. Terus dumasarkan eusina ya papatah leres. Anu kadua perah congkrang ti rata balati ti ranca bali cumah akang mika cinta kunyai teu dipaduli. Naon tina bentukna paparikan. Teras tina eusina nyaeta leres kasmaran. Anu katilu ramo deukeut indung leungeun sing tumut kana piwuruk. Ramo deukeut indung leungeun naon sing tumut kana piwuruk. Piwuruk deukeut kana kecap curug. Jadi wangsalna teh nyaeta curug ya. Sabab ramo deukeut indung leungeun mah nyaeta curug. Terus aya kecap nu ampir deukeut ing curug nyaeta piwurung. Hartos ya. Eta mangrupa contoh sisindiran sareng cara hidup menalisisna. Ayeuna aya cara nyieun sisindiran gampil pisan ya. Tah. Anu kahiji nyaeta jieun heula kalimat teusi. Paparikan jeung rarakitan baris 3-4 heula ya. Lamun wangsalna berarti baris kadua. Ieu contona urang nyieun anu paparikan jeung rarakitan. Contona baris kahiji kaduana kosong, anu kadua kaopatna daek teh Kakang Deni kana sejen mah da embung. Nah, tuluy nyieun kalimah cangkangna carana teangan kalimah-kalimah nu padeukeut jeung eusi sisindiran nu geus dijieun. Contona ngeneh teh ka Pasar Jati laun ge da lain ngapung rada teu nyambung kecapna ya, tapi padeukeut sorana jadi bentuk paparikan. Tuluy nu katilu hijikeun kalimah cangkang jeung eusi. Ngeneh teh ka Pasar Jati laun soteh da teu ngapung daek soteh Kakang Deni kana sejen mah da embung ya. Jadi nyambungnya aya kecap-kecap nu ampir sarua. Sisindiranna bentuk naon ya? Tina bentukna paparikan sabab sarana parak atau padeukeut. Tuluy tina eusina nyaeta kasmaran atau asmara. Ngartos ya. Yuk naruli sisindiran, rarakitan, paparikan jeung wawangsalan. Yuk diajar bebarengan nyieun eusi, nyieun cangkang jeung teteguhan. Sumangetnya. Wassalamualaikum.